Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kanggo pamiarsa sadayana. Nyuguhkeun ngeunaan informasi ngabuburit jeung dinosaurus baris didugikeun dina midana warta ieu keur balarea. Warta Sunda edisi hiji ping 15 Februari 2020 hiji disarengan ku Simkuring Putri Sekar Ayuni salami 5 menit kapayun. Simkuring baris nyarengan pamiarsa sadaya ngadugikeun warta dina acara Warta Sunda. Dino Show salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi ayeuna jadi panjugjugan balarea. Kaasup pangjugjugan pikeun ngabuburit di ieu tempat nu ngadongdonna meunang pangawruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikareuseupkeun kitu pisan wahana Dino Show di hiji moal di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu boleh heuneuten ku nu lalajo, utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah ti alam dunia. Pintonanana daria pisan sajaba ti lantaran wangun dinosaurusna meh sarimbang jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound effect nu matak mookeun. Sali jeung Risma, warga Bekasi, ngaku lalojo dinosaurus teh resep ka cida. Pangna kitu teh dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seuri, baeud, bungah, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamiarsa rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ka payun pamiarsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Simkuring Putri Sekar Ayuni seja amit mundur hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.